burik lah, ayeuna pokona wancik ieu mah burik sok ngareunah sia lauk teh. Meunang. Kalah. Naon sia burik? Aing gajah mau laukna kumaha? Ayo ke teleponna. Ih, sia mana teu lain bawa korangan jiga tuh. Katuan lah karang ieu. Sia nya lila sangkir mah burit. Gawat burik. Kayak dilapisan atuh nya. Burit manten aya. Bang. Kolang lagi eueuh, cai oge eueuh teu boga aing mah. Nah, atuh cek aing mau ember atawa naon? Haduh geus kadungan deui tungguan. Ih, sia ngalilakeun si kayak gawat burit. Heeh. Bang. Eueuh emang nangge pinuku ngagerohan. Aduh, sia mun mah kunaon atuh ku keresek mah ku karung kan. Heuh atuh tuh aing nya. Aing sia burit atuh burit manten kan. Bang. Jeng eueuh kolang. Aya oge pake bungkus nangka ku indung aing. Aduh, sia. Atuh beleguk pisan mun menta-menta sia teh ka sawe atuh karung. Kan eueuh, da kumaha deui aing itu. Ih, opang lagi aing teh mau bang poho deui. Geus kayak ulah teh dengan karung ieu pang tiir we kayak pang tiir kunaon atuh menang mah. Kela ayo pana kumaha, apal aing teh nyokot po. Kan tadina keresek nanti bawa. Hantu. Aduh, sia. Katungguan aing kota pana. Sia ari bet tajing sia ngusuk. Coba. Kalau hujan manten aing si burik kehet. Aing lulus. Bang, opang lagi eueuh ka kali bawa kucing cai. Aduh, sia. Nah, tuh kehet tundana di mana? Nyaho, aing meni momolong meni capek saanya teu menang-menang acan. Ucing mana kehet? Warna hidung. Aing sia nya. Kumaha tuh aing sia? Geus ulah tulus. Da kumaha terus bang, aing capek-capek bolak-balik. Dah sia mah teu balik tuh da. Kita mau karung eueuh, keresek eueuh, ember eueuh. Opan ade ka ucingkeun. Sia. Da jadi nyalakeun ka aing atuh bang. Udah kayak abang tah. Saya ngebantu teh pana. Deh, nggak sia jadi nyalakeun ka aing kan? Bos aing naik gunung lah, aing mau musuh jeung abang. Ribet musuh jeung abang mah basam pentaan lah. Bos aing mah pundung mah jeung abang deui. Burik, nggak sia jadi nyalakeun ka aing nyuk. Burik. Manten nasi burik ke kilo ngusap pamana na eueuh. Keur balik ke laung mah. Dah. Siapa lah orang tinggalkan burit manten. Hah? Ya. Cewek kalau ceng. Nasi ay kemana burik pancena kilu sia manguseup. Oh aing kira ayeuna maksudna. Oh ayeuna. Hana goan teh aing moh lah. Oh jigo wat ulah lilakeun. Oh ada goan pada ieu. Sia mah kehet deh. Yap lah. Aing ngaburit manten kalah. Ya betul. Nasi mah tukar ka mau syair kehet bade nguseup aing mah. Ya tuh kumaha urang we bang goe abang manguseup mah urang nyair. Atuh kegebahan laukna. Kumaha tuh aya ayeuna bang? Montong ilu kayak dari nyair mah aing ngalamun nguseup wae tuh dari sia nyair aing nguseup pembeureun aing laukna kebean tuh sia kan. Atuh ka mina-mina teuing bang. Pak aing teu boga jejerna ge. Nah tuh dah sia mah teu mikir pisan dari aing nguseup sia nyair sugan lieur. Geus ulah teuing ilu sia mah ya pisan lah. Mun mah tah pisan sa aing mah tuh nya. Sampai ka bahan lauk teh loba kapan teu hiji ieu. Balik bisa ngadadagu aing si burik kehet. Aing rek nguseup kalah ka mau syair sugan. Di mana di bendungan yuk? Nasi ka mana? Ilu aing. Pan sia mah aing ngarek nguseup ieu mah sia mah kalah ka nyair. Geus wae atuh bang. Kieu we bang. Abang di bahangan aing di Cileungsir. Sia tuh nangsan dicaramnya kehet teh. Ih bang atuh pan aing ge hayang nyair bang. Hayang lauk aing butuh. Sia mah tuh da tegali burik. Aing ek nguseup sia ka nyair. Parah sia mah. Ieu kumaha aing mah atuh bisa bebas na. Mah kudu ngatur sia mah. Milik mah geus aing ngatur ieu atuh mah pahili. Jeung sia kalah ngadalakdak burik. Parah sia mah. Ya pisan lah tinggalkeun. Bang aing ilu bang. Sa. Asa kakak mau betan kieu tuh. Naon? Asa mau kieu naon? Aya ngejeun ieu pangdiukan di pipir. Siapa tadi mah ku aing diajakan nguseup. Isukan burik. Ayeuna mah kagok urang keur gawe. Lah mending ayeuna sa. Isuka masuk. Ieu jadi areuh laukna. Ku batur manten dialaan. Moal burik aing ayeuna mah. Jug we maneh sorangan. Sama sa. Aing udah batur iki mah sorangan. Heuh jug we sorangan. Urang pan keur gagawe na kumaha. Geus we ieu mah geus ditutunawa di dieu. Hareup mau nguseup bae kalau bakit. Ke isuk samper isuk. Oh, isuk mah tadi harus ku bantuin ku batur. Laukna teh beak ku tutungna mah. Nanti gue sia tuh ya, aing berat, sia mana nanya wae anjing dik. Oh iya pangusap teh aing oge. Berat aing ye, balik heula aduh. Atuh ya pas sama. Aing baru kusoran aing teh wani soran mah sieun. Anjing aing ieu keur gagawe heula tuh. Atuh da ngusap mah peung kali lah yo. Ih hiap sa aduh sia. Nah sia ngomong wae ku nya. Aing tinggalkeun grawina. Oh iya aing mah ditang ngajak ngusap na kumaha? Moal cek aing depan aing keur gawe. Sia asa beleguk pisan pa isuk malauk teh
Kumaha sia teuing kunyuk aing berat tek balik. Ajig si Paisa kalaka edan teu boga buku. Ngopi lah. Sal. 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 Kopi Sal. Isal. Tangan cuk. Kopi kuda Sal hiji Sal. Oh, kira tunggu nya. Ya cuk. Namanya tas di mana cuk? Aing geus ngiderongsok Sal. Duh, aing ngajak latih apes aing kakak lagi menang saeutik geura. Geus mogok motorna. Ah, siapa? Lagi dari di mana cuk? Eta Sal ti Lebak eta ti Perum. Heuh Sal yo. Heuh teh tadi teh geura ini ka aing. Ning anu imahna di belah kanan ning apa mana di belah kanan? Oh, apal cuk? Kumaha? Heuh sini ni eta Sal. Ka urang eta pamorosotkeun calana, engke dibere 50. Heug maneh daeknya? Nya hanteu atuh Sal. Nya aing daek kan ini. Sudik teuing aing kan ini. Ya heueuh atuh cuk. Ngerakeun budak ngorakan ini. Heuh atuh salah. Aing rek ngider deui. Ya kopi sabaran Sal. 3.000 cuk. Heuh atuh Sal. Heuh ya duitna Sal. Nah, ngopi sia teh budak lain kelakar kumat kemot bae sia teh. Kopi aing teh. Tadi orang ke Bandung macet. Heeh, masih teh udah Aing sumpah. dia kene aing goblok ngomong cek sia teh. Hah, syukur sia mah. Alhamdulillah tuh syukur. Dibeuteng aing mah. Ah, masih teh goblok. Aing cakap minta aing sih. Minta seutik. Pan tadi aing ge nguruskeun ngopi goblok gara-gara ka Bandung sia teh. Nyi, si panggilkeun kopi nyi tuh. Kopi nyi, kopi. Keren aja ya, kalau jajan kieu. Ada siko tara mere, tapi hayang kopi. Mangga. Nuhun. Aya ku satia pamajikan maneh euy. Aduh, panggilkeun kopi mantap eta mah euy. Hayang dahar. Tinggal itu we, dibeja ka pemajikan. Ah, si goblok nu dirasa sia. Wah, kopi udut. Masih teh goblok lah. Titing, yang tadi mah udut kopi. Kumaha teh ngobrol jeung pamajikan aing ge pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa sia sangat? Kita kopi tolong yuk. Nyi, kadir nyi. Ya iya. Yo, na kopi teh pahit. Pan akang teh mere risikona satengah-satengah, jadi kopi ge satengah-satengah. Kopi na unggul tadi gulaan. Oh no. Lepok.